Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Winhin. Ibu Winhin Wahidah, selamat menghadapi ujian PPL. Selamat menjalankan PPL. Wilujeng Mayunan ujian PPL, ujian di paparingan lancar. Semoga PPG-nya lancar dan sukses. Pasti lancar, sukses, sareng selalu dipermudah segala waktu. Dan PPG-nya lancar dan lulus. Lancar dan bisa lulus PPG-nya. Amin. Semangat Bu Winhin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Entrak kelakang orang sadaya. Ibu mah unggal lawungan di kelas 12 IPA hiji pasti reus. Nah pasti reus. Margi hidup mah teuleh sumanget dina mayunan pangajaran bahasa Sunda. Khususnya sareng ibu. Sakumaha biasa satacan kegiatan diajar di kawitan. Mangga dipimpin doa heula KM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun KKM anu parantos mimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan diajar dinten ayeuna urang dipaparin keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Urang sataacan kegiatan diajar ngajar di kawitan, hidup baris ngawih heula. Mantap pisan, saya pisan. Mantap, ibu pada ngabisan heulanya. Sawae nu teu sakola ayeuna. Kelas 12 IPA hiji, Pito sareng Radi. Pito ka mana? Terus Hadi? Muhammad Radi sakit. Doakeun wae saha wae siswa SMA 2 khususnya di kelas 12 IPA hiji anu nuju teh damang, mudah-mudahan saingana dipaparin kesehatan. Salajengna dinten ayeuna teh ibu bade ngapresiasi heula ka hidup anu parantos garinding. Apal ginding? Garaya. Apal gaya? Garaya ngarangge raksukan kabaya, aya oge nu ngangge raksukan batik, aya oge nu ngangge raksukan pangsi, aya oge nu ngangge kaos, aya oge nu ngangge seragam. Materi dinten ayeuna teh naon? Ibu bade ngayakeun heula ice breaking kanggo hidup. Bim bam bidi bidi bam bidi bam bidi bam bidi bidi bam bim bam bim bam bidi bidi bam bidi bam bidi bam bidi bidi bam bim bam bim bam bidi bidi bam bidi bam bidi bam bidi bidi bam bim bam bim bam bidi bidi bam bidi bam bidi bam bidi bam bim bam. Emprah kelakang orang sadaya. Minggon kamari diajar naon? Cung. Ong payuna. Sana mina. Dira, naon minggu kamari diajar naon? Latihan naskah drama. Oh iya benar. Latihan naskah drama. Wiraga, wirahma, wirasa. Pinter saur Adit, wiraga, wirahma, wirasa. Coba atuh apresiasi ibu. Mangga tingali. Salajengna ayat tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran dinten ayeuna dina hidup diajar nyaeta peserta didik wajib tiasa mintonkeun naon? Mintonkeun drama. Kalayana tadi teh sadayana kelompok kedah tampil. Kedah tiasa mintonkeunana. Tina naon? Tina naskah anu kamari tos didamel. Paham? Teras hidup oge kedah ngumpulan penteun dina pangajaran dinten ayeuna teh. Naon nu dikungkulan teh? Penteun. Anu KKM-na teh sabaraha? 70
minimal pangleutik-leutikna. Tapi ibu mami harap kelas 12 IPA hiji teh tiasa langkung ti 7 genep. Sugan atuh 80 genep. Tah ayeuna aya rupa-rupa pasemon, ari pasemon teh naon? Rupa-rupa pasemon, ari pasemon teh ekspresi. Tah ieu naon? Adik, iya contoh pintonan drama urang. Angge kabaya sapertos kieu di pangsi, kabaya pangsi nya sapertos kitu. Kaos sarung eta identik drama bahasa Sunda mah kitu. Janten ibu pasti ngapresiasi komo di kumis jeung di janggut. Ieu ge drama, tapi ieu mah dramana nu damel ku guru-guru hidup. Mohon, eta mah naon nya? Kabaret. Jadi lip sync padahal suantana urang. Nah gitu, terus ayeuna LKPD, tos tamat bikin kadinya. LKPD itu naon? Lembar kerja peserta didik. Komentar kelompok hidup, pami ayeuna tampil ka payun, kedah ngeusian ieu, kahengkeran, tawa kakurangan, kaonjoyan atawa kelebihan. Eusian ku hidup teh, oh kelebihan kelompok hiji mah naon. Oh kekurangan kelompok hiji mah nu tampil naon. Ngartos? Ayeuna urang tampil. Hareun. Bagikan heula ieu nya, bade. Ayeuna kah? Oh bade naros. Sakelompok 80 teu nanaon, janten saorang-saorang tadi eusian 80. Margi pan pidangan mah kelompok. Sami-sami paujan. Mangga. Sana Mina, Papian. Milih mana? Angklung Bu ya, angklung. Pilih Angklung. Oh bener, angklung apa? Nah apa lah yang angklung? Kan terang. Ku ibunya. Kumaha saram? Anu menang, mangga tiasa milih salah nu pada tampil. Mangga. Punten. Mun saat itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ayeuna bisi pemakai faktos kanggo hidup, meuteun kelompok tilu anu nembe baranos. Tampil. Kalau yang sebelum anu beras itu memang lantang.
Neta. Kalau dari nama saya komedina terus. Cuma membantu evaluasi dinten ayeuna pengajaran mangga bukan dilaksanakan dinten ayeuna. Sapuluh. Dina pengajaran terus ku ibu-ibu ya kan, jumpurin teh sang sadayana teh aya pengajaran anu materi lagi anu aya poin-poin teh bisa kurang cadak kurang pada cadak aya wirama aya wiraga aya wirasa aya teh kudu aya dina dibagkeun drama teh Para mas, namun kehilangan diajar di ayeuna sareng rasa tenang tapi kaunjeuan diajar di tengah. Karena ada tujuan anu sadayana anu dan happy hidup saya aktif, ekspresi, kreatif, terus one take apa itu? Nalika mainan drama, memang sesakitan. Kadang orang berdeskripsi di mainan batu ada di drama itu mana mau salus adik nalika gablag sering ya mau salus fajrian nalika bukan jika ayah memang sama rata itu macamnya tapi nggak bisa itu nyata kita disebut drama acting mah saya bisa kita disebut drama sih gitu kawan gaya mana namanya kawan gaya kayak kira mana itu kamu kena materi drama jangan santai contoh ayah tampil apa yang dunia dia ayo nyari ngobrol atau ayo dulu ngobrol